Turis di mana ya? Kela. Aduh. Wilujeng Sumping. What? Wilujeng Sumping, Miss. Wacin teh naon nya? Wacin? Naon ari wacin teh nya? Wacin. Asin teh naon gitu wacin. Wacin Cisamaya wacin. Oh, itu pada amang kad lebetnya. Ayo mangga. Ayo ke dia. Yuk mangga. Ayo ke lebet. Wacin. Nya itu wacin, muhun wacin. Hai. Ayo wacin. Minum mangga yuk tong kalebet, cong minum. Tuang Waciu. Cicuang. Cuang ka mana ieu na? Cuang ka mana? Cicuang. Nya cong calik. Cicuang. Cicuang teh teh. Calik. Wacincuang. Nya yuk calik mangga yuk calik. Ayo. Aduh. Wow. Cincuang Cisamaya. Kholat hoi. Salat, bade salat. Kholat hoi. Kok salat? Oh, coklat. Hai. Cincuang kholat hoi. Salat. Calik we, ayo calik we. Cong minumnya. Ayo. Miss, what do you come from, Miss? Where? I'm is Thailand. Oh, Thailand. Aduh. Lap lai. Ayo Trần Chi Huy. Okay. What? This is a jublek. Jublek bujur nu ngablek sorry. Punten Miss. Jublek. Bujur ngablek. Jadi madang kan ti pare. Aduh pare naon ya? Beas. Rais. Ya, rais. Tunda di dia. What is the tunda? Put in. Tunda. Put in. Yes. Terus ditato ditutuan namanya tuh. Tutu. Pokoknya mah di pressure gitu tuh. Deg gitu apal. Terus di eat to eat. Nya eat apal eat. Iya. Aduh, ini ngomongin zaman gagu eat. Oh, yes. This traditional. Traditional. Yes. In Thailand,
No. 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 Tahu apel tuh apel. No. Buat cincau. Naon? Itu lauk tapi hoyong cincau. Buat cincau. What miss? Buat cincau. Cincau. Oh, bahasa Thailand lauk ke cincau juga. Yes. Fish. Yes. Apa? Yes. Buat Fish. cincau. Ya, Buat fish. cincau. Fish apa ya? Bahasa Inggrisnya naon? Mujair. You know mujair? What is murjair? Mujair eta nu dangdutnya Geboy Mujair apal? Murjair. Ja. Blengep. Mujair. Fish. Mundur. Nah, ngerti ayo ting lagi. Dangdut pada. Coba dangdut. Eta lauknya lauk. Fish. Mujair mundur. Yes. Pokoknya namakan arangnya. Arang itu apa? Miss, what is your name, Miss? My name is Supiti. Orang Thailand namanya Supiti. Di Thailand mana ranca ekek ke mana ya? Kira-kira. Really, Supiti? Di mana asalnya? Aduh. Where do you come from, Miss? Really, Supiti? Really? I'm Supiti. I'm come from Thailand. And you? My name is Kasmid. You know Kasmid? To the learning bahasa Sundanese. Oh, datang kali itu baru belajar bahasa Sunda. Ayo Miss, jong kaulah lah Miss. Ayo Miss. Yes. Come on. Hello guys, we are to Cisamaya. It's dry and it's cool. Cool. I'm sorry, madam. I'm sorry. Tuh HP kami tuh. I'm sorry, madam. I'm sorry. Rusak HP halus, HP anyar ya teh. Tuh kan pecah. Aing mah pecah. I'm sorry, madam. Carekan I'm ibu si sorry. emak. Nang ieu teh ya bari nage si emak teh sampai ngajualan cau ngajual bolet bari nage. Ari nya saha? Geuningan nya buukna buukna teh beureum sih. Sahanya nih saha? What happened? Hah? What happened? Ngomongnya gini rada aneh sih. Hah? Ijo mah nih make ceplek deh eta ceplekna. Itu kan. Gantian HP-na tuh pecah. Kumaha? Ya tuh pecah, sok atuh gantian. No. You speak English. Tepik. Ari sepik mah bari nage naonnya? Merek sepatu eta mah. Anu si AA merek sepatu sepik. Kumaha aya digantian teh? Age gantian. English, madam. Speak English, madam. Oh nyane teh ieu nyane teh bule, nyane teh. Yes, I'm bule. Oh nyane teh bule ieu teh. Heeh, erek naon atuh ka dieu pan imah di Cisamaya? Emang erek naon nyanena? I am coming to Cisamaya. It's refreshing. Cisamaya good. Ya heeh, ari Cisamaya mah emang ieu tah halus. Tempat Cisamaya. Tapi mun asup teh karcis heula, ka dieu karcisna bayar. Nya kudu bayar di dieu teh dan teu gratis. Sok atuh bayar ka dieu keun duat. To ticket, madam. This is ticket. Okay, ticket. Okay, thank you. Maunya ya tiket. Ayah bule bayarnya 2.000. Bule. Ih, sugan mah teu ieu mah bulena bule sangsara tah. Maunya ayah bayar ngan 2.000. Duit naon ieu na? Atuh ieu mah dicaekan meureunang. Wilujeng enjing barudak.
Tah, ayeuna mah barudak nepangkeun yen ieu teh Ibu Dori, guru aranjeun. Wayahna anjeun nepangkeun ka Ibu Dori hiji-hiji, mangga nu itu heula saha? Ala ta aina. Isis. Naon sih teu ngarti? Ari nami ici-ici nama ngarti ici, tapi alanta teh naon? Sik atuh singka bener atuh belajar bahasa Sunda teh. Alanta taina teh naon sih? Ana ici. Oh, namina ici. Mohon. Sok itu nu bule pisan itu mah sok saha namina? Kenalkeun ka Ibu Dori. I'm Sawiti, madam. Sawiti. I'm from Belanda, madam. I'm from Belanda. You know Belanda? Heueuh, ibu teh apal ari nu Belanda ge abdi mah kenal ari ka Belanda mah. Terus bahasana teh rada jelas ieu mah. Tah, cobi nu ieu mah sok nepangkeun namina saha ka ibu. Sawadikap, Supiti. Oh, Supiti. Nu ti mana Supiti teh? I'm Thailand. Oh, mohon di Thailand. Sok ate itu tuh no itu saha namina? Saya dari Malaysia, nama saya Sumanta. Oh, rada ngarti ari ieu mah. Ari si Sumanta teh tukang manenjol, tukang peuteun. Iya. Oh, mohon abdi ge terang sok atuh dilanjeng tah. Itu Bapak sok. Nama saya Jumit. Oh, Jumid. Nu ti mana? Brunei Darussalam. Eta tah nu terakhir mah. Jiga nama jiga urang Sunda nya eta mah. Sok saha namina eta nu make bendo. Mi abdi karyo ti Bandung, karyo Bintono tos karyo. Oh, berarti eta mah bener, dugaan teh bener. Tuh, taringali. Dugaan Ibu Dori teh orang Sunda. Bener orang Sunda. Tah ayeuna mah bilih hoyong belajar, ibu teu aya nuju rapat nanaon teh, aya PR teh. Naroskeun tuh ka pakaryonya. Tah ieu sok ayeuna mah urang belajar bahasa Sunda ngawitan. Itu nyepeng buku masing-masing sok nyandak hiji-hiji sok eta nu ti Bandung tuh nu ti Bandung mah ngalantur ka ciri pisan abong-abong sami urang Sunda eta mah. What the meaning is head? Head. What? It is from Sundanese. I'm teacher. What the meaning is hair? Hair. What is hair from Sundanese, Indonesia? Hair? Hair itu bahasa Indonesianya tuh rambut. Oh. Upami bahasa Sundana nyaeta buuk tah. Buuk. Ngerti? Nah, ayeuna mah kedah ieu paham hiji-hiji. I'm teacher. What is the meaning hand? Oh, ini kalau bahasa Indonesia tuh tangan. Kalau bahasa Sunda na panangan. Ngerti? Tak, upami ngerti itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Sundanya ngertos. I'm studying Sunda. S-nya kan dari Sunda. No. I don't speak Sunda. I don't. Dan I speak Sunda. No. Dan speak kiri pik tangkil. I don't know. I should not kiri pik tangkil. Now.
Ayo kita ke sana. Lagi belajar bahasa Sunda. Sunda? Ya. Wilujeng enjing Bu Guru. Jeung selamat pagi. Wilujeng enjing. Bade diajar bahasa Sunda di dieu. Mohon. Oh. Selamat enjing Ibu Guru. Oh. Bu Guru. Ya, aya anu bade ngiring bahasa Sunda. Boleh, duka boleh nambah boleh di mana? Oh, mun atuh sok salik tuh. Aya bangku kosong sok mangga diajak. Da ieu mah orang Sunda sakantenan sok ka dieu. Tah, engke ku ibu Sundanya sok caralik. Karupingkeun nya ayeuna aya murid baru. Tuh, karnalkeun tuh aya murid baru sok. Karena nepangkeun tuh aya murid baru. Itu My name Aswiah Kimberly from Prancis. Hello my friend. Hello. Aloha. Nepangkeun abdi masih Marni. Abdi mah asli na urang dieu, tapi hoyong belajar Sunda biar lembut, nu lemes. Nek ka mana Asep gitu. Hoyong Emang lu kieu kasep? Hei. Lu kos kitu cenah kasep. bukan Asep. Jai we sepanjang na oge. Masin atuh kumaneh teh. Tapi urang mah sing sabar, sing tabakal lah. Bagi itu, bagi ini biarin kajen teuy. Ih, nu kos kitu kasep kan goreng. Jam biaran teuy ngatuh. Ih, Goreng ya teh naon. Ih, kok gitu sih ah. Senyumnya Ayeuna bahasa Sunda bade ka WC kumaha tah lemesna? Saha nu tiasa ngacung? Abdi. Oh. Ya, si Marni bade kaberatan gitu. Abdi teh ka bade ka ieu ka WC. kabeuratan tadi tuh ngomong teh. Kaberatan. Kabeuratan kunaon? Rek micen. Euy, pan itu mah nanyakeun. Lemesna hayang ka WC bahasa Sundana naon? Manya kabeuratan. Emang dog dewek berat. Bade ka WC. Nya masih gak bayawak. Teu bayawak ke mana mah. Sok kitu baya akawing teh. Tuh, bekas nemen eta mah. Sok kitu we kawing teh heureui. Heureui jeung heureui we. Ai makeun wae atuh. Sabar. Ini awewe teh lalaki. Ba awe bola laki ngomong naon sih? Ayo logan eueuh. Nyaya andok bebek di sawah. Tuh. Bebek. Maneh masuk bekas Ayo nemen. bahasa lemesna ka WC kabeuratan. Kabeuratan ku endog meureun. Nyandok da di babawa we kuing mah. Mah di kitchen. Bu Guru, pami bade ka WC teh kabeuratan. Marni, pan tadi teh geus dibere nyaho, ari rek ka kamar mandi teh cenah rek ka jamban. Atuh rek nasi da we nyaho. Ari kaberatan kunaon Marni? San. Cak ban panah aya dina bahasa Sunda mah kabeuratan. Itu aya ari kaberatan teh dibere duit, urang mah teh ngarasa kaberatan gitu. Ari ka jamban mah nya urang rek ka jamban pene. Eta mah kabeuratan kitu mah. Jadi kumaha nu benerna? Nya kabeuratan. Coba wong tanyakeun ka Ibu Guru. Silakan ka Ibu Guru. Kumaha Bu Guru? Oh, mau ke WC teh bahasa Sundana nya leres, kabeuratan. Nyariosna bade ka jamban teh nuju kabeuratan janten lebet ka WC. Tah, ayeuna mah murid-murid ibu teh tos palalinter. WC bahasa Sundana Marni bade ka jamban ngartos. Oh iya, aku lupa deh Bu Guru. Maaf ya Bu Guru ya. Sanes lupa ieu mah Poho. kumaha. Nekas nemen. Kupingna teh kadengeun. Tah barudak ari belajar bahasa Sunda teh sigana mah nu gampang tapi kan hese susah. Tah ieu saha nu susahna coba pikiran ku urang sadayana. Ibu Guru nu susah teh